Pepetetan samya murad samya murad balimbing lan jeruk manis pokok anu jadi catur babaran medal carita kacarios di kampung Tumaritis nyaeta di bumina Astrajinga anu tina waktu eta karasana Astrajinga nuju teu aya ieu istrina atanapi garwana anu salamina sedih ku ayana laku lampah Astrajinga. Ari di pikiran wae da moal aya tungtungna kasedih teh teu euy teu daekeun nyingkah. Aing mana meni kudu aral we salawasna. Hanas aing mikiran nu jadi salaki anu di pikiranna teu ecreg. Teu puguh tanggung jawabna ka pamajikan padahal cek rarasan aing asa kurang kumaha tapi akan jadi salaki. Ari salaki datang ti mana-mana langsung dipapageun di lawang panto dibaledog ku imut nu ngagelenyu. Ditampiling ku seuri anu nyari. Langsung dijemput ka lawang panto. Papa namanya Sumping bari disun. Cek rarasaan gitu. Langsung kamejana dibuka dipangmukakeun ku aing calanana dibuka dipangmukakeun ku aing erlojina dibuka dipangmukakeun ku aing tuluy ku aing dibulen dijual tapi nasib teh kieu wae Gusti nu agung jeung anak beuki nambahan kalakuan teu ecereug wae mangkaning ayeuna rek nyang hareupan diboga anak meni barorosen mari ngajuru sok inget kana sisindiran batu naon batu jamrut nu dijuru bau naon bau hitut nu ngajuru kieu karasa da udang ngajuru teh hitut ge meni bau boro-boro ku batur ku sorangan ge kaambeuna meni meledek geus rupa-rupa aing pangalaman hirup ngajuru ke anak nu panggedena beda eta mah jeung ayeuna ari ngajuru ku anak nu cikal ari hitut teh alam dunya poek kamana atuh salah citeh can mantog wae jeung rek ini teh ngagubug kongkorong di duh menang ngiri diet can lunas teh 18 tahunan aing ngiri diet teh 3 gram setengah duh Gusti nu agung beteng beki bureyeung make samping juga mamawa penil make rok juga onel-onel ari kereuneuh ari lempang keluar ti imah beteng geus nepi kana lawang panto bool di dapur keneh aing dalam mau diserahkeun ku si cepot ngeunah kana hate moal burung dangdan aing satakar tebek padahal cek rarasaan aing teh duh damis kempot masak pogot wawas lir gula gumantung pangamung lir kubung-kubung teh lain bohong eueuh jelema nu teu kataji ku aing ngabelaan arucutan lalaki teh geus kabitaeun ku aing mah baheula keur parawan nah ari ayeuna salaki cepot duh lah saha di luar lah keur haroream teh jeung nu gagador di kana panto lah panto nage pageuh jeung dibelit ku tamang make rante ditarajan ongkoh di make tihang make jubleg Bade hese ari panto jelema sangsara beda jeung nu beunghar mah pantona teh ditutupkeun gableg alah lah urang buka heula pantona punten ce saha abdi geuning si hujan Gusti banyak teh lagi si monyong
di mana ilaing lainnya jauh iya jelema entong borok kulan cek pribadi kulan cek awewe aing we nepi ka kitu kieu ujang da euceuk mah nyebut monyong sote nyaah heuh resep geuleu eta pangamun ujang meuni langsing hodai Gusti Kudrat kumaha geus kieu heeh di ari kitu teh mah tong borok ujang lah euceuk ge geuning salajan geulis ge kudratna goreng mah goreng we lain aya soalna mah kieu dongkap ka dieu teh ceuk saperkawis dititah kudu jadi bapak kok bisi kumaha oname maklum bisi di dieu teh ngejo da nya kitu saur bapak teh teang cenah ka itu minantu lanceuk maneh cenah dawala teh enak kuring datang ka dieu teh rek nanyakeun kumaha cageuri jeung henteuna rumah tangga teh geus baleg kumaha carana jeung cepot teh geus bisa deh eta dinanggoning rumah tangga hirup kumuh babarengan dina sajroning laki-rabi nyaeta ujang kieu gara dawala dengekeun ku ilaing dengekeun semuhun lanceuk sia teh beuki teu ecreug ari keur bogoh mah ka ece baheula meuni culdog-dog tinggal igel jiga teh datang ka imah nyamper piranan ulin lalajo main bal galaan cik sia mah baheula keur bogoh ka ece lalajo main bal ge make dasi atuh make jas make dudukuy di helm dikupluk make kopeak lanceuk sia baheula sagala dipake da sia teh mah biasana geus kitu jas di jero ditimpah ku jas hujan make safari da sia teh mah biasana gitu aduh ya sanya majang dawala syukur we ceuk teh nya didatangan kudu jadi adi oh bisi teh boga beas di naon teh rek menta lamun boga mah percaya ujang ujang mah geus ganjang ka pageto nya pisan euceuk mah bisa sote ngejo poe ieu tadi si nyai ngagadekeun samping nyaeta atuh aya barudak di mana ayeuna nu hiji keur ulin da lampar budak teh nu cikal ulina teh kadinya ka Singapura lain deukeut nya ulin ka Singapura da lain kana naon ka Singapurna teh biasa we bari usaha ngulungan kuntung bari tungkul we teh tangah-tangah jongjong ari tangah-tangah geus aya di Singapura bae ceuk da geus kitu adatna sia teh jadi urang teh cing naon cing asak hampura kalau jadi salaki kitu da puguheur rumah tangga teh kakara meureun mana kitu oge da euceuk ge jang sanyana mah tumari makana kadar anugerah ti nu maha kawasa nya apaan tadi ge geus aya kateranganana kumaha ceuk dauhan nu maha kawasa yen manusia tumari mah euceuk sedih ya jangnya dengekeun tong bari ceurik atuh ceuk mangga sedih kitu aduh da euceuk teh kumaha sok duh kagagas dauhan nu maha kawasa paratos diuningakeun yen manusia teh kengeng mungkir kana takdir heuh kudu tumari mah kana kadar teu kengeng aral subah ujang mun najan marejeng sedih ge ece teh rada aya kabungah we dina hate lain ku nyerep penyakit si cepoti kalek ka pamajikanna nya da kumaha teh da pergaulan sapopoe duh sareng sia mah geus salaki aing mah lanceuk ilaing ari aya kahayang da beunang dipungpang atuh kahayangna teh naon rupa-rupa Gusti nu maha agung da lamun digugu heuh lamun katadah ngan nyaeta euceuk mah amit-amit deuleu ku ujang teh patuangan euceuk alah tingali geus buncir lain aya anak namahan aya usaha can bisa kumaha teh nu jadi lanceuk teh lain teu hayang mah patahan aya mah patahan tar ditarima ceuk ari kahayang euceuk mah kieu bejakeun nya ka bapak amanat teu ka bapak ka Semar nya bejakeun tuang putra teh teu acan euceureuh dugi ka ayeuna ge kitu lain ceuk kuring mah heueuh ieu mah nya ieu lain ngasut kana jadi lanceuk lain istilah nama hayang ngaberontakeun rumah tangga anu jadi lanceuk lain kuring mah demi katentreman rumah tangga euceuk we jeung lanceuk kuring saku hal eta kuring teh menang beja cenah mah si cepot teh beger deui astagfirullah kelanan ceuk ulah waka malotot ceuk kelanan ulah waka malotot kuring ge beja itengan beja dibejakeun deui ngan urang teh kudu sidik ku buktina waspada ku nyatana sagala rupa oge aduh urang saksian heula we hayang intip-intip nepi ka pelbah mana aduh astagfirullah bejana mah cenah nyanu aduh astagfirullah Gusti nu maha acun ceuk ulah waka teu eling lanan tenang istighfar kanya ceuk istighfar astagfirullahaladzim Kutan teh kitu lanceuk ilaing. Kitu marukan lain ieu, lain omat ceu ulah ambek ieu. Aduh. Aing aduh. Tong kamek-amekan ceu. Urang nyatakeun heula, Tang dihalangan. Halik. Ulang nyatakeun heula. Halik. Ayeuna urang jeung tibatan kitu ikhtiar manusia mah diwajibkeun ikhtiar ceu. Ieu karek beja ieu ulah waka digugu, ai beja teh sanyata.
Ai cek nu geuleuh teh heuh sanajan urang hirup aya di Tumariti sanajan loba demi resep teh anggang teu mika ngewa. Takwal eta urang dudukun ayeuna mah. Lamun nya lancik ilaing kitu ece nyeri hate ece. Ece rarasan masa kurang kumaha servis kan jadi salaki. Heeh eta oge geus ka nyahoan ku kuring oge. Asa kurang kumaha servis ece kan jadi salaki. Cek batur hayang ngeunahkeun kanu jadi salaki kudu milu senam-senam ece mah. Nyata kitu. Senam pagi, senam sore, senam maghrib, subuh ece mah kabeh di senaman. Nya kitu cakap dia oge. Ayeuna salaki aja aduh anjek sia mun nya teh kitu Gusti. Nu Maha Agung padahal aing mah. Nyata cing asa kampura we euceul da puguh kitu adatna si eta mah. Kudu kumaha atuh ayeuna cing sugan aya bonggolongan ti laing. Heuh sugane jeung sugan ieu aya hiji kolot anu menang dipersaya. Urang teh pan manusa teh diwajibkeun ikhtiar. Ta urang ikhtiaran we dina waktu mah aya anu kolot menang dipersaya aing ngaranna teh Ewon. Urang Cibiuk. Alah. Dukun. Alah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah kitu. Urang ayeuna mah urang tatanya we sugan jeung sugan heuh pan sare kudu aya syariatna kapan urang teh hakikatna atuh urang supaya dikersakeun kudu maha kawasa atuh syariatna cukang lantaran mah urang tatanya. Tah kitu ceuk lain heuh lain ngaburuntakeun rumah tangga ceuk ieu demi ieu mah demi kasalamatan rumah tangga ceuk demi harmonis kitu. Gusti nu Maha Agung nuhun jang dawala nuhun bela. Puntennya da ece mah sumsat ieu mah sumnya sun deudeu. Aduh. Kade ulah dibejakeun ece nyium kuring. Henteu moal. Ulah dibejakeun ece nyium kuring. Jeung ban nyium ilaing mah kumaha tuh da bibir can nepi kana pipi, bibir ilaing geus miheulaan. Duh, da kieu biasana abdi mah ceuk. Di mana ayeuna eta dukun? Di Cibiuk aing ngaranna teh Ewon. Ewon di Cibiuk Seke Jendil. Tah eta Seke Jendil. Di Desa Burayut. Kela tuh. Alah teke. Urang ini teh kaitu jeung abdi ece. Kela ece dangdan heula. Lain perlu bebeja heula ka bapa heuh perlu ongkos aya duit ieu ceuk eueuh. Sabaraha nya keke urang pariksa heula. Oh bisi eueuh kitu urang menta heula ka bapa urang ngajua-jua hayam matak naon. Aya. Tapi ulah ka bapa mah ulah bebeja rek nginjem duit lamun eueuh teh mah di ece. Kumaha bebejana ka bapa? Heuh urang api-api ulin urang mah naon kitu neangan budak kitu leungit kumaha carana. Kieu geranya jang dawala. Nya. Ari ece mah dengan sakadar pangawakan awewe jeung minantu kurang congah kami toha mah. Ayeuna mah ece mah lamun ujang dawala nyaah ka ece dek masrahkeun dek dibeureum rek dihideung rek dihejo dikoneng dikayas oranye ece mah masrahkeun. Ya kumaha ece we atuh kumaha kitu mah kumaha abdi lain kumaha ece. Jig lain iraha urang initna atuh da kudu ngitung init-initan teh urang teh. Senin Salasa Rebo Sabtu apes Bandung Minggu nunggul Senin kadese Salasa sial Rebo kabenon Kemis niis Jumaah naas Jumadil ngacir. Jadi lain jadi waktu nu hate gerece penting. Atuh kitu we ceuk urang initna atuh aya nama. Ayo atuh. Nya. Allahu Akbar. Yang Hasyim abdi ki lain ai sawah anu dilebak teh geus direngsekeun eta ngarametna bejakeun kitu ka tetangga pangangeuskeun we rapuh aki mah geus dikolotna jadi wayahna we pangangeuskeun kitu ku maneh jang eta oge perkawis serakan anu dilebak mah ku abdi parantos direngsekeun ki anu tongohna dina waktu ieu teh tacan rengse pisan margi caina tacan ngocor dina hulu watanana ki eta mah kumaha sia we eta mah eta jang jadi aki teh lain teu hayang mere duit ngan nepi ka poe ieu jan aya nu ngirimkeun wae da puguh aki mah nganalkeun dengkul ceuk aki oge takwal eta matak cing ati-ati we kitu bejakeun lamun datang hujan gede geuwat penet colokan anu beulah tonggohna bisi banjir kaayaanna matak perlu didincik pemerintah ge kumaha urang teh kabersihan eta teh pangkana kesehatan dah ai kabersihan teh eta teh sabagian tina iman we tuh eta kade cing ati-ati maneh sarerea tatangga aki di dieu cing tumus ka pemerintah urang teh ulah nepi ka ingkar laku lampah ingkar tina naon pahal anu direncanakeun ku pemerintah urang sarerea mun atagekeun nya kitu urang rengsekeun premio sedeki pegang geura ini kitu Allahu Akbar duh ieu cangkeng karasa di hiji ya kabina binati Allahu Akbar kemana bisa ini duh yang tidak lalagor ai geus kolot suku amprehesi dilengkakeun anak
panon geus suram ceuli geus kurang denge dahar geus ngurangan biasana mah keur ngora baheula dahar teh sapoe ukur beak 3 piring ayeuna mah geus kolot borora 2 bobok ge can seueuh keneh ya Akbar aduh ampun teuing lamun aya keneh mah nini barudak aing moal kieu jeung da lain teh hayang boga pamajikan teh aduh ai geus leuleus kumaha lain leuleus ku nanaon lain leuleus geus teu pati barang hakan we da puguh huntu we jadi huntu teh bersih pisan aki teh aduh lain bersih bodas aki mah tapi bersih teh beak hiji acan pipi kempong jeung saja bangga aduh astagfirullahaladzim jeung ceuli ngucur di ngadak-ngadain aduh ampun teuing Allahu Akbar kemana bicai teh ieu nih alah minum plak eplok sing jeger nya subhanallah ampun ting geus sagala be panyakit teh belek beker boson belikan budug jeung saja bana ampun ting anya kayak semah iya gitu Jan Yang Daula iya imahna teh si Ujang ngelakang aja da poe nemalan atuh. Naon ce? Iya imahna teh. Muhun mangga da aya Aki Emon. Aya di Lebet mangga. Tukang ubaran. Tukang lanongan res pisan mangga Lebet. Dah. Nya bener ieu pisan jigana ce imahna teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Moal semah nu gelo kitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ingat kan ini sia memeh ku aing dikawin baheula kitu heula rada gelo. Astagfirullahaladzim. Kelanan kemana di icek teh. Aduh. Ki. Aki. Kelanan tak gua nye. Duh. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin gini. Ayat tamu mangalingih di dieu we dilebet di jero papararah malum tempat aki-akinya hampura ini punten abdi ya ki jab yang duh eta teh tahon irung tarompet teh jang tobat ya aki-aki lamun teu karunya paling dibabuk ampun ce Wis teu menang kitu tong make jeung ngababuk-babuk wani teh ka aki-aki maneh mah lain heuh eta we meuni ngarekan tarompet kana irung wangalingih jang wangalingih mangaki lain kieu gara jak tawala ka dieu gara eceu mah yang seuri naon ce ari rempah geus rampeolan kitu tapi eta ngagugulung wae kalapa aki-aki teh kalapa naon ce teh adalah kalapa teh ai kitu eta tinggali dina kecalanana mun gede kitu lain kalapa tama oceuna kabina-bina teuing siapa si Ece can apa kanu kitu naon teh 17 tahun ke atas dicaritakeun mah. Oh, eta nu ngagadun. Heeh. Bete teteh. Ya. Ayo sampeurkeun ieu aki-aki teh. Sumun ieu. Ki hilap deui ka abdi. Lamun disalah mah maneh teh kelanan inget kungsi papanggih astagfirullahaladzim lain Roma Irama teh maneh teh. Sanes abdi madawala di Tumaritis ki. Oh, sugan Roma Irama nusuk dicaritakeun ku barudak teh ini mangalingih-lingih di dieu. Aya ngahon ieu teh. Nepangkeun Aki, abdi pun Imas. Oh, Imas ngaran teh. Nuhun, mugi Aki ulah bendu nya. Oh, moho. Sakali deui Aki ulah bendu. Aki mah tara beuna, tara bendu, tara punang, tara punung. Aki mah geus kolot, geus ngaream kana kitu teh nanaonan kagorengan pamalinya. Duh. Nggak, atau akhirnya tang coba wae bisi modal kayak 1000. Cek masuk itu aingnya mah da meninggal. Lain bisa kadengin ku tatanggana, bisa kadengin ku anakna kayak. Teu da ngocoblak we aing teh disuguhan cai. Ini penyakit si cepot nerap ka pamajikan. Kia gara yakinnya dengekeun. Jing dek naon di mana pulpen teh nya. Kia jing dek naon di mana pulpen teh nya. Kia ki anu mawi teu kudu mawa pulpen kae lah. Kan we pulpen curug kae na di galon biasa, musik kana kertas. Ngegelom loli baheula. Ah dengekeun kia yakinnya anu mawi. Iya nya. Anu mawi andinda ngadeuheus. Kia saperkawis ulah janten bendu. Wah, aki mah tara bendu nya. Atuh kalihna ti eta mugi aki janten uninga anu mawi abdi ngadeuheus ka dieu.
Abdi teh aya maksud anu tangtu tujuan anu utama. Oh, akiku yang ku cinta. Astagfirullah, di masa ngadengikeun naon sandiwara gitu. Terus nyi, aku menatap wajah Aki teringat kepada memori-memori masa lampau. aduh. Kia geraki anu mawi abdi ngadeusa ieu teh anu sagede peureup teh lain roti keur Aki, ieu teh menyan ngahaja mawa ka dia. Duh, gede-gede teuing menyancing nyi. Ka dia gara dawa. Jeung eta rujit aki-aki teh cileum di sagede peureup. Tong sakali dengeureurkeun atuh eceuk ulah pikamekeun batur. Lain dari panya eceuk mah ti tadi teh panya teh para blauk gitu. Udah lah Gusti, bagus. Para blauk dina juru panon. Wow, jeung cirikeun naon jang anteu ki eta. Teu. Ya. Sok bejak. Ada kudu usul, ya pangusulkeun abdi. Kieu ya Ki, tah ieu syarat-syaratna ada abdi sanaos Aki teu acan masihan saran abdi parantos ngabantun syarat-syaratna. Minyak mau ka minyak. Tah ieu menyan, Minyak saguntul. Nya. Tah ieu cai, abdi teh ngahaja tah 3 emer. Ya syukurnya. Ya, loba-loba ting, cai lamun uyah perlu loba. Ngahaja Aki, mawa 3 emer sote. Beusi halab-hab di jalan diuyup. Alus nya. Hareudang tinggal ngaguyurkeun kana hulu ameh mandi. Bener galon nama budak deh. Tah ieu Ki syarat anu katilu. Ari batur mah mawa minyak teh minyak brut. Minyak naon teh geuning deodoron. Tah ieu mah abdi ngahaja mawa teh minyak solar. Beda tinu sajen. Alus, itu lag-lag kayak kumaneh juga jangkarnya. Ya, yakinnya anu matak abdi teh. Aduh, abdi teh cangkeul Aki bayangkeun ku Aki. Sok ku Aki bayangkeun. Abdi jauh-jauh mawa cai 3 emer, mawa menyan saguruntul kieu sagede hulu, mawa minyak solar. Abdi teh pami ngarasakeun kacape mah da cangkeul. Tapi da abdi teh aya pangabutuh ka Aki ngahaja, datang ka Aki teh kieu maksud abdi teh ki. Bijak nya, bejer beas ulah dinding keur gendang jeung siloka. Kelanan Ki abdi mah bade permios kaluar heula lanan. Teh ka mana dawa? Lain abdi mah hareudang teh teu kuat. Sok eceuk nya nyarita kanya. Dagoan di luarnya. Lungak-longok nempo pamandangan dah hade pisan geuning dieu. Ya Ki sanyana mah. Jangan bejakin nya naon. Abdi teh boga kanyeri. Luh, astagfirullah, adimunya aja yang si Nyai syukur datang ka dieu kabeneran sok nya. Boga kanyeri. Ya nuhun ari si Aki nya mah ka abdi. Abdi teh nyeri Aki. Tong ka jeuri kalau nyi. Bejakeun heula we. Kieu ya Ki, geranya abdi teh Ki. Nyeri. Lap nyi ulah ciri di dieu. Abdi mah kieu Ki. Sanyana kieu Ki abdi teh. Ieu sanyana mah kikian abdi teh. Terus kumaha nyi? Besok bayangkeun ku Aki, abdi teh sakieu geulisna dinya nyeri ku salaki. Coba pandang ku Aki, kurang kumaha awak abdi sok teuteut. Ai salaki deui saha ngaranna teh nyi? Ari baheula mah salaki teh aduh, da bogoh teh baheula mah geus rupa-rupa ngaranna teh Aki. Kayak gitu, saha ngaranna teh loba-loba kecing. Baheula geus fungsi make ngaran Bang Surapati. Saha teh? Salaki. Terus make ngaran Satria Permana Kusuma. Terus make ngaran Bang Cipta Rasa. Terus make ngaran Rahmat Prawira Kusuma Wigana Sasmita Atmaja Dinata SH. Astagfirullahaladzim, bukan gitu-gitu ting mah tukang tipu salaki maneh teh nyi. Tah, nyata aral lamun dipikir mah Aki. Terus nyi. Jeung tara daek jedog digogobrog, salaki abdi teh keur nyeri teh. Nya. Aya nu ngabejaan ka abdi supaya salaki betah di imah cenah tali kolorna kudu dibeungkeutkeun kana gentong. Kungsi dibeungkeutkeun. Abdi teh di korehan unggal kolor kabeh di laanan talina. Da mah atuh ayeuna mah salaki abdi kolorna tara aya talian. Beak ku abdi talina teh dibeungkeut-beungkeutkeun lain kana gentong hungkul Aki. Kana naon wae. Bupet beungkeut ku tali kolor. Lawang panto beungkeut ku tali kolor. Sangkan cicing di imah teh. Sangkan cicing di imah. Aya ucing ngaok lauk beungkeut ku tali kolor beheungna. Kucing nak fungsi dipuncit. Modar Aki. Pada kamu akan ku si Anyi. Pade digupung. Syukur. Wah, aing tipis sana jam sedih geus. Ya mah, aduh aki-aki jeung beuki ngocoblak. Di kieu ya kieu maksud abdi teh nya kan hiji. Bejakeun ieu maksud jeung tujuanna teh maneh teh hayang kumaha bejakeun ka Aki ulah ngocoblak wae kos nu gelo geuning maneh mah nya. Gini Aki apal. Nah, abdi mah sanyana mah kieu lamun Aki apal mah baheulana abdi teh edan eling, sakapeung edan. Kaingan atuh. Kieu abdi mah tempo nganyuk eling, tempo ditagih edan. Nya.
Lain ai lemur teh di mana maneh teh Nyi? Ari abdi mah parantos katelah lemur abdi mah nu ngancikna di lebak singkur nu ngaliuh cai nyusu nu nyurudut tina akar tatangkalan nyareremih kawas tiis nyecep asri. Anu enak tu maritis nu katelah. Oh, saya mohon cuma di lemurna Bapak Semar teh. Nuhun we ari aki nyaho mah. Mohon eta ku si aki mah santren di dinya dia biar asihan teh panti dinya. Tong panjang lebar heula atuh dengekeun heula maksud kami. Maka nyaritakeun di wayah sorang meni pamer meni reueus. Terus ya kahiji abdi teh salaki hayang baleg. Kadua abdi teh dagang leuleupikan hayang maju hayang lancar. Ya. Katilu gigireun imah aya nu rek ngajual tanah hayang kabeuli. Kaopat abdi teh hayang boga mobil aki. Atu kalima perhiasan hayang reuncem. Anu kagenep abdi teh hayang loba duit. Sagala kasorang sangkan kabeh kabeuli. Abdi teh hayang TV berwarna, hayang video, hayang tip, hayang kabeh aki. Hayang truk, kol diesel abdi teh, hayang mobil tank, hayang kereta api, hayang keretek, hayang beca. Astagfirullahaladzim wa gelo izin rek datang mata ka indek mah itu loba pamenta di minggu itu si nyai teh. Kieu aki. Aki teh parantos kaceluk ka awun-awun. Kakocap kajana pria kajamparing angin-angin aki teh weruh sadurung winara. Terus aki teh weruh kawas anak dalang wae mah jeung weruh sadurung winara segala. Ari weruh teh nyaho, ari sadurung teh acan, ari winara teh kunyuk. Nya gitu mah nya. Tah abdi teh bade nyuhunkeun tulung ka aki, malah manar aki tiasa nulungan. Keun jasa mangke ge ku abdi dibere aya kaingetan ti abdi. Ya, pira aku aya dikit-dikitan. Ka ai maneh teh cerek dudukun datang di cerek pidato. Eta mah kumaha aki we ditarima pidato abdi mah sugan aki rek nyunatan. Ka abdi kan pasrahkeun pidato mah. Ngeri pokona mah kapan ieu teh maksud jeung tujuan maneh teh supaya salaki man teh ngajadog di imah. Tah kitu aki, da salaki teh daek we cicing di imah. Aduh, Gusti Nu Maha Agung boga duit satik-etikeun lain dibikeun ka pamajikan. Nya. Salingkuh saumur-umur. Atuh karekeun menyan teh sedkeun ka ieu urang sampe minyakna non teh seungit ieu minyakna naon. Sok amban lah minyakna ku aki, amban. Nya seungit nya. Nah, uyup saeutik. Nah, sakas kanu gelo ka ieu teh. Amban lah minyakna ku aki, amban. Nya seungit nya. Nah, uyup saeutik. Nah, sakas kanu gelo ka ieu teh. Kakara ceuing aing boga semanggi ieu. Sok teh ya. Menyan. Astagfirullahaladzim. Sangaran salaki nyai teh. Anu baheula nu ayeuna. Iya nagi sabaraha kali ieu teh. Ngaranna rupa-rupa aya nu baheula aya nu ayeuna. Ari nu baheula. Anu baheula mah geus ruksa. Ari nu ayeuna. Can anggeus. Atuh anu mana kudu dipentangna ku aing ieu teh lemana teh. Salaki abdi ngaranna Pajauh, aki nu hiji di Surabaya, nu hiji di Palered. Bu coba. Di Surabaya encep, di Palered pot, tepung di Tumaritis jadi cepot madein Tumaritis. Wah, cepot cepot hana caraka hana cak teh tilu. Bahasa hana caraka. Pot hana caraka wetan. Data sawala. Tas sawala kitu. Kaos rada gelo. Jurek kacamata astagfirullahaladzim. Kepindah-pindah jeung jalanan cepot hana caraka data sawala Pak 11 tilu 11 jeung tilu 14 biji 5 teu sanggup aki ari kudu 14 kali sapoe mah. Ih lain kala nanyi lain jeung hitungan aki ngajadog atuh sia dicekek ku aing geura. Kabina-bina teuing aing kieu cing aing jempelanan atuh kapan aing teh nyampe. Sok. Sadekeun minyakna. Tah, tah ieu minyak tah. Meni teu kadalah eta minyak gigireun. Coba. Astagfirullahaladzim boa aing samet ieu umur. Aduh, ampun. Jempe nyanyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sok gancang tah. Aduh, si aki jeung ngadoa teh megeg irung. Coba. Aji kabida-bida teuing teh. Jadi aing teh kau dijampean atuh. Hampura aki da abdi mah kieu da bibir abdi mah. Abdi mah lamun jempe ngomong uo. Coba siapa lamun jempe ngomong utah. Aduh, ampun cing. Billahi min dalik aing boga anak kitu. Lain si Malik, cepot. Heuh. Cepot. Ngaranna teh cepot si laki sia teh nyi. Heeh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Dunya coba itu. DPK kecu. Dek di mana khusyukna aing jampean lamun kicu apa aing cerek ngadoa supaya salaki siang aja ame gancang anggeus dipungkas ku sadaqallahul azim. Jadi tong panjang teh mah bacaanna cangkel. Coba a'udzubillahi min dalik ieu jelema lain agama Islam bae ieu. Ngan ukur ngadenge we meureun beja batu dengekeun atuh ka pandek jampean aki teh nyi dengekeun. Sok diregepkeun. Eyang. Lain dipikir dibolak-balik lancek aing rada gelo. Aduh, ampun Gusti. Aing arep kita tadi ngajedog ge jadi. Karena antap cenah coblak doanya aki-aki. Karena antap ah. Ya udah billahi minasyaitonirrajim. Geus sabaraha kali tak ngudeh aki-aki. Aduh, ampun. Nah, teh nu di luar teh amatir kitu. Meni loba dedengean pendek ceulin agar sok. Coba yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dungkuk aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling Kangjeng Rasul. Nah, tinggal doa teh make kejo. Nabi Muhammad garek anjing. Nabi teh teh. Atuh aing moal khusyuk deui jampean teh. Balik deui meureun aing. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tahunna maliwat weh. Tunggu aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling Kangjeng Rasul cahayana Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ge ku Nabi tapku wali Nyi Dewi karunya teuing Nyi Dewi teh sia minangka nyi. Nyi Dewi nyaraah teuing Nyi Dewi walatir teuing lang lari manuk lang lari enceup dina nagaran cendek pundung sia teh tulus dek nyiang sia teh meunang. Asihan aing si guluntung ning Semar sang komara asih sang komara komari kurang seuri rejeng kami yahu ya Allah yahu yahu akbar Allahu akbar sima aing sima maung sima aing sima buaya maung pindah naon maung pundung datang tunduk badak galak datang depa orai laki datang numpi ari tungkul sia taluk ari tangah sia nyemah kasima ku pangawasa aing. A'udzubillahi minasyaitonir kalimat yang panjang aki. Gunting aing gunting angan gobang aing gobang tangan. Ka ragaji aing. Ragaji aing kamari aya nu maling. Dikaduh beusi irang dikenca dan jimalela awak aing beusi persani ret wangkeng sajagat kabeh. Aya beusi persani beusi linggis. Mur putih tangan Allah. Mur irang sir pangeran lah Nabi tangan Allah nyurup banyu nyerap jasmani kak Allah nerimanya kenya ingsun anu ngadeg di buana pancetengah. Eta kaliwat aki kaliwat kalimat untuk aing baud karahaan. Oh benar untuk sia kudu didagor ku aing. Ih kabina-bina tingkah karain nu cacapa dek mere duit moal kitu teh jelema. Tenang aki tenang tong sieun soal duit mah beres. Kelang nyi da ieu nya menyan anu sakit teh dihakan lain dihakan eta mah rek aku masih awe anjing kabina-bina teh duruk di kamar sekali di gua 3 kali tong gancang teh atuh menyan teh duruk di kamar menyan hungkul menyan hungkul kasur tong diduruk kasur lamun bisa mah ku sia duruk ke kabeh juga nek geus tata mati aing beak sanaon-naon yakin mah bari aral lain arah sudah coba cing cak ieu minyaknya tuluy minyak teh di mana rek mandi kucrutkeun kana bak ieu minyak teh kana balong tong kana balong ai kana balong mah portas we ku sia gane lauk beak lah tong aral atuh kieu da mah sariu cak ieu cai nya cai gujurkeun kana hulu aki cai podarane atuh aing ku sia bila teh lain lancek aing aduh ampun teuing lain asa boga-boga nu gelo aduh Gusti punten ki da kumaha atuh nah jangan jelema ki dibawa ka dieu dalam munten nempo pakaianna ginding moal ditarima akinya icung-icung ngadengekeun radio butut teh aki teh takbirullah nyi kira balik ke cunyi kumaha kok teh jadi salah-salah teh ieu teh kinya beres aya rokok di kumaha rokok mah cuma tinggalkeun di dieu jang aki maneh mah ulah bisi ka ciri aki teh beki rokok iya atuh rokok dibawa ku aki duit ulah pakai rokok atuh ku sia bawa kayaknya duit teh can aya jadi sia teh nganyuk
Jadi kayak geus lebaran dibayarna. Heeh kumaha we lah. Eta mah. Da geura balik aing gandeng ah. Ka bina-bina cincang dawala bawah. Balik tah nya. Mun ceu atuh urang wangsul atuh aya nama ceu. Hayu jangan atuh. Kayak teh hayang sun heula sun tangan aki sun. Jik. Ah, salah. Si Aki ini unik karijut Aki. Da Aki mah geus sagara parewat Aki mah bangga. Tah teh hayang balik di kana asal Aki hayang ngora deui. Hayang ngora kahayang mah ngora deui Aki. Dilicin. Jadi awak Aki kudu licin. Ah gerasa cangker deui jiga kain we kain ari tos karijut geuning dilewat. Dilicin aing ngarogok ke genggerong ku sia sakalian anjing. Kalau anjing geura mantep sia ah kami ceuing. Ayo atuh ki ah permiosan geus sono. Lain eta dek mere duit moal nyi. Engka ki garanya ki nyadengekeun tong ribut ya tong jalan. Dengekeun ku gegeber Aki. Abdi teh ayeuna teh acan ngagubug. Tangke kinten-kinten hiji Juli. Apana eta korong nyi? Tinggalkeun we korong di dieu. Aki, aduh Gusti mah teh mah tong ribut dengekeun heula atuh nah gegeber Aki teh kos budeg. Dengekeun ye teh korong teh nu batur. Ngahaja abdi teh. Tah ieu abdi menang nginjem ieu calana rokonol, menang nginjem. Jadi menang segala injung mana? Menang nginjem da ngahaja ti daerah. Hari mana teh imas urang babakan loa teh ali. Betul Aki apal mah. Jadi indung mana teh ngirung baretelin. Heeh. Paipi ngaranna teh. Jadi pek atuh geura mantong ke cuta. Yuk ya. Cek atuh. Didoakeun cing salametnya. Nyai. Ya. Mau kecerek sagalanya jeung Aki mah. Permios atuh ki dijawab dulu. Urang Sarawi. Nepi ka apruk-aprukan ki hirup ai balik ka pamajikan cenah geus aya bejana yen dewek teh heureuy ka awewe. Geus bocor mendekan. Aduh. Won. Lain dek teh. Naon? Dina waktu ieu mah heuh. Kumaha Kang? Sategesna mah pangapruk-aprukan kieu teh dilantarankeun dewek teh. Mikiran kasusah we anu di lemur. Ini mikiran naon ya Kang atuh? Ah nya kitu teh. Nya sanaon ye? Rumah saya dek teh hirup teh jadi jawara, lamun kiwari memureun jadi jeger. Nya eta tah. Pengalajur ting nafsu Kang teh lah. Ngalajur ting nafsu, ngamuar ting amarah ayeuna karasa kieu tapi sapanenna ti kitu da puguh menurut jurang maju jungkrang paribasana. Nya menurut wirang maju jungkrang teh Kang gitu teh. Ayeuna dewek teh won. Kumaha Kang? Ku ayana jadi jawara teh. Sasat jadi jeger tato geus ilaanan dek teh. Nya nih eta urutan leuwih kitu nya. Nah Kang. Wah, di lemur dek baheula jelema teh nepi ka datang dewek teh gigis kabeh. Jadi jawara da puguh dek mah sudah bahar. Nya. Dina leungeun teh ngejeplok. Weng. Eta Batu Ali gede baju hidung make iket. Kulit maung dina leungeun oge. Nya. Wah, ngan hanya ka dewek teh baheula teh jadi jawara cenah di kota. Kurang pengalaman Kang. Kurang pengalaman cenah di kota euy. Ngan bejana we cenah di kota teh rame. Eta we tatangga anu geus balik ti kota cenah ngeunah tumpak mobil. Nya tah. Ai tumpak mobil teh cenah tumpak mobil oplet. Ku dewek ditanyakeun cikeng jang ai oplet teh nu kumaha? Nya. Cuk tatangga dewek teh cenah nu koneng cenah mobil koneng. Tah, atotnya. Sik dewek di mana aing ka kota aing dek tumpak oplet. Dah. Heuh. Kantonakeun eta. Lain cing kadaharan di kota anu ngeunah naon? Nya terus. Cik tetangga dewek teh dodol cenah. Dodol Teh kumaha? Dina plastik nu harideung cenah. Diingetkeun dicatet dina ati sanur paing ti ku dewek. Bakat hayang apa? Bakat ku hayang apa? Nya, euy. Cenah ai di kota aya angeun mode di angeun lompong gitu. Aya cenah di kota ge. Naon cenah soto. Di kota mah. Di kota mah cenah soto deungeunna teh ditanggung. Nya tuh. Tah, hiji mang sa dewek harita boga duit dadang cengkeh. Waduh, siap. Eta teh keun melak sakeh gini. Melak cengkeh lega. Percayanya. Duh, duit apa Kang? Eta harita dewek boga duit dadang cengkeh ini ka kota. Nya tuh. Ngalamun teh dek poya-poya dewek ka kota. Hayang tumpak oplet anu koneng jeung hayang soto oge hayang meuli dodol. Nah, sabadayeun teh ya Kang ya. Heuh. Duit kota. Caritana dewek nepi ka tapawates kota cicing dina sasak. Nya tuh. Cicing dina sasak harita. Dijentul benernya tuh. Ngajentur dina sasak hayang geura nempok anu koneng mobil teh. Aya we nu ngaliwat dina cai koneng ngagelempeng. Ceuk dewek teh eta kitu oplet teh. Aduh, bila aku bisa ditumpak anu kitu nya harita teh datang euy gulu truk teh. Naon tah? Aya nu koneng. Nya. Dipegat ku dewek. Wah, da puguh dewek nyeren bedog atuh jelema gigis ku dewek kabeh. Jawara teh ya. Dipegat ku dewek. Ciking oplet milu ka kota.
Pak cenah ieu mah sanes oplet setum. Ceuk aing oplet ya, dikade ku aing. Kumaha teh tukang setum? Aduh, harita tukang setum teh urun. Nya nya. Oh, setum teh ngaranna teh. Ai sangkaan dewe harita cenah hote oplet teh gitu teh. Heueuh, ngeunah tumpak oplet teh meuli tibra dulu. Kumaha teh kerek atuh. Wah teu kerek caritana tepi we ka kota. Lapar aing hayang hayang barang hakan. Hayang barang hakan. Caritana dewek teh da sanggup mamawa. Cerita teh. Mawa kana lancang, hayang soto teh. Aya weh di sisi jalan nu dagang, ditanggung teh ceking soto. Panguahkeun teh sanggup kuring teh. Ceuk tukang soto teh. Sana soto cenah Pak ieu mah bandrek. Ceuk aing soto sia. Ceuk dewek harita ka tukang bandrek. Ya sieun murung teh tukang bandrek teh cur disisikeun. Kana sanggup teh kadawak di dahar ku dewek. Tah, Ceuk dewek teh ai ladana mah cukup ngan amis teuing teh soto teh. ada bandrek. Tugu bandrek mulai euy. Nya langsung ngeunah anu. Caritana aing dek balik dik mawan oleh-oleh teh mawan eta teh dodol. Dodol, kumaha tah? Aya we nu nanggung diplastikan haradideung ceking dodol meuli sabungkus. Waduh. Cenah Pak ieu mah sanes dodol areng, ceuk aing dodol sia. Yun nun atuh dibuli we ku dewek teh. Kumaha tah? Kerekes nah teu amis nya. Si horeng areng meuli euy. Ah, dasar tuh. Aduh, anjir. Naon itu juga pamajikan dewek jeung si Dawala dulu. Mana kan? Alah, silaka aing euy. Ampun ikan katohian ya. Ye, di mana si Lengje? Dola. Nyata kuring geus nganteun neneangan ieu, neneangan heuh aka jeung ieu tah tempon pi ka baeud kitu ning baketut. Tong nanya sia ka aing. Aing teh yang ditanya deui. Tong sia. Enak ya. Aduh, serius ya beli. Lanceuk sia mah kitu, monyong aya papanggih jeung aing cenah ngerakeun pisan matak aing coba cicing di imah ge kitu bener. Ah, sia ngareka carita jiga nu heueuh, ngatur catur jiga jujur. Ka mana sia kongkorong aing? Nah, saan moal kongkorong? Aduh, digubuk ku sia diteun hadapeun kasur ku aing teh deuleu. Sing dicekek jurig jeung sing demi Rasulullah aing mah deuleu. Teu kudu sumpah sia mah, teu kudu sumpah ge bakal dicekek jurig sia mah. Ai alusna mah ulah pas di dieu mending di imah. Ah, teu. Teu, sing sadar we cek ka atuh ulah dilawan. Ah, cuman sia deuleu. Ah, bang sia jeung aing sok. Kelana naon pasana itu sia teh kumaha ieu buku ceuing. Ya aing ngadenge beja sia bobogohan. Ceuk saha? Alah, Sing tumpurudes aing mah sing demi Rasulullah. teu bisa sia tong make jeung susumpahan. Ye sing jeger aing mah. Teu bisa sia tong mungkir sakali deui. Aing semet ieu jam ieu menit ieu serahkeun. Aing geus teu hayang deuleu ku sabelah mata. Diserahkeun ku aing sagedeng ge. Sok sia tong ditarak tilu sakalian aing mah. Genep belas salak aing geun. Ngan imah mah dibikeun ku aing. Beunyi gua gobrok menang aing ca menang kumpul. Aing ladang dagang pecel. Ya hayu cek kene di popol teh da wala nyaho di mana dia? Ah, aing ngadenge beja sia. Beja ti saha? Beja teh beja ti saha? Moal, aing moal beja-beja ke Sidawala moal. Naon? Moal. Mau di beja-beja. Yo cek saha maneh teh? Alah, poho aing kalapapan. Alah. Bilingan teh si Dawala bieu. Moal, moal beja-beja ke Sidawala. Dunya. Berarti cek sia mun monyong lain kuring mah demi katang teman rumah tangga aka. Kurang teh nyanung. Dugening sia. Sap sia, ayeuna mah ngaku sia nya nyanung. Tan mata kurug blak-blakan urang ka pamajikan ulah nepi ka ai nyanung nepi ka teu kanyawan ku pamajikan teh sarua jeung urang teh diajar ngabohong. Sok teh blak-blakan bejer beas ulah di dinding kelintenan si loka. Ya, cepot dengek ku sia. Ya mah sarua we jeung hayang ngaberontak ke rumah tangga bacur sia mah. Dengekeun tong wakang ngomong. Jempe atuh sia mencong ngomong wae ah. Aing teh satia kan jadi salaki sia rek datang teh hana sagala diterapkeun ku aing teh. Make kabaya di alusan aing teh sagala kabeh. Ai kitu kumaha? Perhiasan ku aing diterapkeun rek mapageun anu jadi salaki. Ari sia teh datang hanas aing nyaho salaki rebo rek datang aing teh geus mandi di kuramas. Make minyak kolonyo, minyak seungit, minyak urang aring, minyak solar diterapkeun kabeh kana awak. Sanajan geulis ka wanci-wanci oge ai beuteungna sing kayawan mah da geus teu bogoh aing mah ka sia teh henteu. Tamareun we sing aya sate digali ku sia. Ini mah kieu we nyi, akang dek blak-blakan tapi hayang ngomong di nu santai. Ah, santai enak aja ya. Duh nya pamajikan aing mah geus ningkat make jeung basa Andone maneh nun teh. Lah, ini Andone Mending balik urang pasiana di imah ceuk kitu ceuk ieu beresna di imah. Hayu urang ini teh ulah. Heuh tak kitu pas sama di imah ulah di jalan kumaha mun kapanggih. Hayu sia, kitu ini. Cing, sia tong make jeung pulang kaleng sagala. Ngaleng saja aing mesti deket debut, belak. Aja dong.